budak teh komot si Dodo jeung si Dono akhirnya we kaki-kaki teh aya bahan celana oge keur dipoekeun dibanerakeun amun leung celana alus teh geus nyaho celana aki-aki mah saroe terus tunyung pisan budak teh cenah si RT tongpek mere surat keur nyairkeun duit ka mana bebengok beak si eueuh iya beak salaki teu balik-balik nasib capek geus di kota dek pamer ka Ucu Sari kacamata mahal kantong branded balanyaan loba pokoknya merek pamer kasih Ucu Sari. Oh itu nih si Ucu Sari teh. Assalamualaikum Ucu Sari. Waalaikumsalam. Kenaon Ucu? Keur kieu we babarasi. Ucu balik di mana? Di kota geus gaya kieu. Geus naon maneh di kota? Ieu geus balanya atuh urang mah. Tuh tingali. Tadi teh urang teh geus timbul. Mal maneh masih di pasar. Hello. Dadanan kece kieu mah nya geus di pasar. Terus eta bibir meni eueuh teuing. Bibir make lipstik di luar negeri. Alah Ucu mah kabeli kumaha mah. Paling ge Ucu mah make mehong bujur katel. Kayak ge urang rek meuli lamun salaki geus balik. Anger moal kabori siga urang. Gimana nanya masyarakat tercinta teh? Ieu teh kudu ngabagikeun surat PLT deui. Hei Ucu. Pak RT. Aya naon Pak RT? Iya, ada apa? Ya Ucu euy, surat PLT cenah ti desa. Abi menang Pak RT. Heuh, Ucu teh Sari kan? Heeh, Abi Sari. Tah, ya Ucu Sari. Yo, Ceu Inah ge menang. Ih, aralin Pak RT. Sakitu abi jelema beunghar kieu. Nah, sia teh nyaan mung Ceu. Aduh naga mau. Yang geus tulah ku Pak RT balikeun deui ka desa. Cuk. Tinggal kasih abah ya hiji deui. Abah. Abah kenaon? Naon sia teh RT? Abah kenaon ngalamun we? Hah? Bah Mumun. Keur nyadap atuh si eta mah. Abah, torek kere abah can cager. Torek, sia teh ngarokok. Astagfirullah. Yeh, korekna. Na kumaha ya abah? Kieu bah, urang kadirek mikeun surat. Surat? Paling jadi awal. Da abah mah teh bisa mencet. Amun ngajampe bisul, abah bisa. Ini kata RT, bisul nya pipi. Non abah, iya. Ima abah jimat pangasep abdi. Terus abah orang mere duit. Duit di mana sia RT? Tuh nyak itu abah mah kana duit mah kadenge wae. Nah, sia teh RT. Kelat kieu ge da butuh kana duit mah. Heuh, ya bah suratna. Cikeun ka dieu. Ya bah, isukan ini ka desanya. Dieu keun RT. Ya bah. Isuk teh urang teh RT ek nanaonan. Tinggal bawa ka desa bah. Heeh. Ya tuh balah permios abi mah. Heujeug ka ditu. Sari. Naon bah gogoroan? Da sia mah di goroan teh tarene mah. Kita tadi abi tos kah-kahan. Bekah weh. Sok bah naon? Sia dititah ka desa teh ku si RT. Heueuh, pan menang BLT, Pak. Heueuh si RT. Nya BLT. Heueuh si RT. Duit, bah duit. Heueuh eta duit ke si RT. Dah abah mah kana duit mah kadenge wae.
isukan bawana kumana we ah. Kan sakalian ku abi. Assalamualaikum Pak RT. Coy, naon? Ya Pak RT, kan abi teh menang BLT. Terus mana ayeuna suratna? Gua maneh mah tadi teu butuh. Tadi teh orang teh era ke si Cesari. Abi teh pura-pura teu butuh we. Tuh cuma sombong diulakeun. Ari BLT we putuh. Atuh tadi mah gengsi. Cokot-cokot bawa. Luna tuh Pak RT heula nya. Cek mun panggil jeung si Abah ka dieu gitu. Nuhun Pak RT mangga. Aduh. Gara-gara kasih Abah kamari ke Raka gitu. Mana si Abah can ka dieu keneh. RT, sia naon kamar datang ka dieu. Tuh tinggal libah, orang teh bisu natarang kok segede kieu. Nah, si Abi suah. Bah. Sok ningali ka dieu bisuna. Ieu tah, Bah. Oh, kali jampe ka, Bah. Wah. Terus RT dijampe ku Abah. Bakal cager, Bah. Pasti RT. Angka deh omat ulah dahar nu pangset-pangset. Ka cager, Bah, bakal cager. Teuing.